Aduh, alhamdulillah. Ieu urang dul Kumaha bisa tiba nya asa ngimpi ieu urang ka kota nya. biasanya orang di sawah nya Pak. Nuhun ka bumina aya. Teteh nuhun panampiana kakak. Hatur nuhun. Oh, besok dilabah. Nya intina mah beureun. Abah Jae, Mang Abdul, Ceu Iro. Ngahaturkeun ka aya ka teteh jeung ka Hatur nuhun atas kasungkian panampianana. Hatur nuhun. Ieu teh asa ngimpi abah mah. Asa ngimpi. Teu diniatan ditatadina. Asa-asa di mana ieu teh? Jihai horengan teh. Keur namu kan. Nama ieu Pak. Isi kurang itu ciwi teh abahnya Pak. Karasa tuh Pak. Nah, berarti benar Pak. Karasa sekali deh atuh. Nya enggus dul. Nah, itu tak berarti teh ngitinya Pak. Aya. Mugi dan naon ya? Aya. Nah, mana itu bener. Alhamdulillah. Abah Jae, Nyai Iro, sareng-sareng jadi Abdullah. kasuntingan anak ka kelompok simpuri sakeluarga. Dunia kurang sadayana dina kaberkahan ti Gusti Allah. Alhamdulillah. Dina sasih. Ieu teh batin ada sasih. Sawah. Sawal, geus sawal ieu urang silih rubarkeun non istilah lamun dina ieu mah urang silih hapunten. Urang teh timulan kapungka teh seueur kasalahan, seueur dosa. Sugan we ku silaturahmi kieu mah urang teh tiasa silih hapura alias silih hapunten. Ngatos silih hampura teh. Hampura masih ngerti Iya. apa? Nami teh abah mah sakali ka aya teh ribu-ribu nuhun. Nya intina ayah jeung teteh lah. Nampi dongkapna ka dongkapana simpul sareng Ceu Iro, Mang Abdul. Laleumpang we ka dieu teh. Laleumpang bae Kan sampai aya ieu teh aya naon namina teh kancana Penyekatan. penyekatan. lompangkeun ka suur teh. Tuur teh. Baru ieu Pak. Ieu tuur teh jeung ka asa jorocok numpang. Ya gitu tinggal di bareu. Da ieu teh da lain naon pemerintah mah karunyaan ka urang. Tengah modal. Lain kitu. Sabab ieu teh ke musim corona. Jadi urang teh dilarang ulah Berkerumun. mudik, ulah mudik. Ai pulang kampung mah kajeun, pulang kampung mah ulah teh mudik. Tapi geuningan eta tempat wisata mah dibuka wae mani Palalimu. Nya eta mah meureun Ai urang hayang ka kota ya kasih ayah mah mani kudu Siapa? di ieu wae. Ye, Aya ulah penyekatan. sudon. Eta mun mantangul pengurus ieuna non sebenarnya aya pengurus naon eta teh rekreasi wisata teh. Beureun eta mah mantangul teu beunang di omongan teu beunang dibere nyaho ku pamarentah. Ai pamae mah karunyaeun ulang teh ulah sampe seueur ruang liung anu teu manfaat. Jadi sabaraha poe urang teh nepi ka Bekasi ka dieu teh. Di 100 lebaran pangeuna tadi. Nya Aya. aya Aya. modoplak bae kana mobil ulah bisi dihadang ku polisi. Lalumpang bae ke katur asa jorocok. Tos ieu we abah Jae. Ayeuna mah tos kaping 18. Atos wios Biasa. mobil bus sadayana. Da peraturan anu dikatakan. Abah mah da ayeuna di ke mun ieu mah mensisiasat. Siasati. Mensiasati. Mensiasati. Geus pesen bemo Oh, mulang teh kanu bemo. Da kana beuseuh bisi. Nah, kitu. Aya keneh kitu bae mah Pak. Gandeng pan abah manggu di Bandung bemo aya opat. Reyon-reyon oge lumayan. Reyon giling dengan lalocotan teh.
giling nanti lalocotan ya di ade-ade itu apa teh. Ya mau di saya ya. Hah? Bun, ambil minum Bun. Buat tamu ke Agung. Ambil minum. Guru besar. Guru besar. Guru besar. Aku. Ayo. Oi, Iklan itu aja. Nah, coba. Tah itu Biar Ayah. saya nah Nah, terus alhamdulillah. katingali ti tadi terus haus sebenarnya kita Mun bahasa dia nama mohon maaf. Mun bahasa itu nama hapun. Ukur tiasa nubuhan cai. tah jadi gitu ayah jadi lamun ayah gaduh wargi anu gaduh masih kena lengo terus teu gaduh pameget kamang abdulkeun karunya ieu teu aya nu urusanan Teh abah jae kami dipantun ke nama. mohon da kumaha Ikan sepat ikan gabus. ya Mau digoreng apa dibakar. Lebih cepat lebih bagus. Kalau sudah tidak. tah Itu kami dipantun ke nama. Tos aya lama kieu Bah Jai. Upami mungkin aya nu dicocokeun bade disambutkeun Abang Abdul. Ya, Kang Abdul ieu nomor. Bade mangga eta bade kopi darah. Ta'aruf. Bade kopi morning mangga. Di Rusuganan eta. jadi Aduh. ayah Mang Abdulna kedah di dieu tapi Ya henteu aya nama zaman canggih. Aya HP. Aya handphone. Tiasa video call. Upami cocok panginten orang lain cocok meureun pendapat. Nya, upami teu cocok ya kan dia mah senang mata jahe Oh, aya jahe sieun Kang Abdul. ya daerah Aya perdasan. Lalaki hiji istri tuh masih seueur. seueur kan Seueur. aya nu Asal urang teh inti. Di dunia teh teu kitu bandingna teh pamegetna hiji, istrina tuh eta perbandingan. kami tilu tiasa sana ya Janten. Ya, ada. Entong sieun seem euy. Asal ku lihat sana situ bener. tah kitu Mang Abdul kan kamari teh Mang Abdul teh geus ngomong sok ka Ece teh kumaha sih kan geus dia masuk bubuka sih kan geus dierek di ieu ke dijodohkeun nah ayeuna Ngaliran deui. hayang neangan ya deui apa Bubu. tuh apa tanya kena Makana upami ka pamegetna teh kerek kumaha ditaruh si males Mbah Jai upami tuh ditaruh. tinggali nelpon halo oh Wajah. mohon ieu Mang Abdul teh nuju sarangan seiro Kala dua kalau awet teh kieu bah tuh kala beunang di bawah Atuh di bawah, rokos bah kumaha bah gitu tah ieu heuh sok mau jawab ieu udah dijawab geus kitu kecil ke pokona mah disogok kecil ku abi teh keke Mang Abdulna nuju ka cai heula nya teh mohon ke di telepon balik Karena Ciro upami ka pameget mah teu dari tegas atau nikah teu acan upami pameget awalan teu acan kudu ditegaskeun deui di dieu teu acan di ditu atos acan gitu biasana di dieu teu acan di ditu entos ayeuna geus ekeangan deui upami di peribah setiap tikungan ada tuh Mang Abdul mah jigana di ditu atos di dieu teu acan bukan abi mah biasa supir roda Hah? supir roda mah supir roda supir roda kira-kira aduh ai si anak kana di main teh di mana di mana batu teh di rasa ujung eta teh enggak dia acai abah jahit teh di mana acai tadi itu ka Ece Kecai lah ayo Bang, di mana? kampangan aya teh di mana Apa? nyaho aing mah ieu